Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat NTP. Saya tanya hampura bahwasanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hampura kadulur sadayana. Kami jarang upload dikarenakan eta babaturan pemain-pemain masalah ribut cenah kesibukan masing-masing. Tanyaan be langsung tah karena di pertama dinaiknya Unon aing jarang upload, jarang ngintek video. Aing kamari saminggu 2 minggu kamari tanya aing ngaduk mantoni makaka pribadi gitunya. Eta alasan aing. Tin alasan si naon? Alasan aing jarang nongol di kamera ya. Alasan aing jarang nongol kamera hiji gawe, kedua loba sih info mah kumpul kopdar film Info mah terus setiap hari. info mah terus aya, cuman can sempet terjun karena X video. Insya Allah ira-ira ge bakal terjun ke video. Sakitu bae di aing. Nepis, non nepis. Alasan depis non pe. Alasan aing kamari aing ngarit can anggeus bae. Hari sekolah murninya. Ongko ngarit ongko sakola aju kumaha bawa Oh, aing sebenarnya aing syuting bae. high tech video be nya. Heeh. Ya Kumaha bawa ngawakilkeun anu eueuh kan beda suku sropnya kabehan gitu tama eta mah sepugu budak sarakolana beda aya nu isuk aya nu tas dohor sakolana jadi budak tama risah. Tapi insya Allah karena kesibukan kami rada longgar kuarinya aya waktu nu rada senggang deui kitunya. Insya Allah kami bakal upload deui video bila pendek Sunda kasar. Tapi jeung aya bikangan mah mungkin kaheula murnya. Kaheula mun kayak bikangan mah kaheula. Si kokomna keur ieu keneh cenah dagang pecel cenah mah. Oh, dagang pecel, saya dagang sosis segala namanya. Komplit Komplit meh nama daekan gitu. all shop. Si aing ge sok terang be pernah masih sibuk. Kemarin can panggil penengan jarum be. Makanya aing teu syuting cek aing. Dengan jarum ragak ke tempat runtah teu pagi-pagi. Aing mah lebih parah. Eta paranti mencet kamera aing kuat leungit. Itu yang can panggil keneh. Eta ge sarua be penyebab teu tek video eta sebenarnya. Jadi lir teu kahulu. Ya, jadi nu ngomong di komentar arah video baru mungkin tungguan ya. Mungkin sanggeus video ya. Subrek mau nama Subrek bawa kadang lah. Ya, Pokoknya mah channel NTP lebih seru deh. Semaksimal mungkin aing bakal memverifikasi video iya lebih seru deh, lebih bagus deh lah. lebih bagus deh. Karena Karena pemain-pemain bakal ku aing di upgrade upgrade kabeh supaya gagah dina tampil di NTP. mencerak robotnya mah dong pas malah gagahan deui. Kumaha pe? Beh, pacul ngisi gagangan can. Pecul aing geus kamari coplok deui ku ari. Teu nyaho aing. Eta lah budak mah masalah karena itu bingung malum bedaranya nonton budak kampung kami mah jadi lah budak kampung. Bisa daya pertanyaan kudu si make batik geus ngomong be langsung pas nama dia ulah komentar nanya langsung beta dijawab ku sieun. Kudu si make batik jeung make samping coba tagerak. Bisa itu nanya aing mulai nanaon. Sibuk kurang. Tah si sibuk di cenah ge. Kesibukan nu lain deui. Biasa proyek Biasa proyek. Arti meureun proyek samping jeung ieu malah peci mah. Nah, kudu dijelaskeun gitu tah. Kudu ngarti. Manggeus ya dulur sakitu bae tina penjelasan dina kami. Kurang lebih nama pang dihampur-hampurakeunnya kabehannya. Banget. Itu bae nya. Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Malah bener ini. Malahnya. Mana itu? Karak kenal muli. Mana raga kenal. Kotok gila ya. Mana kita jarum? Bara saing tadi ka dieu. Mana jarumnya? Aku ketinggalan di warung. Aing, iyo. Bahasa ieu. Aku ya di kilau mah. Burat. Dian. Jarum, kemana siap? Hai, jarum. Mana jarumnya? Aing mah. Aing mah power alat aing ya. Jarum. Berarti. Aing lebih baik kelingitan kabogoh daripada kelingitan jarum mah. Heman aing mau jauh na masalahna ya, mau dina jauh. Pangparasa aing teh ka mana-mana tadi minta di dieu yo. Piraku jarum aing eueuh, ragag di dieu. Demi aing mending leungit kabogoh aing mah. Wih, sapro itu mah udah mau ngepet saya kayak gituan. Kenyangan naon saya. Sampuran kon lah. Jarum dingin. Di gabah tak pupuk nih, PT Pupuk Indonesia. Ayo, buang kenangan jarum, ngin aing kaget bae. Hadit copot jantung aing. Hah? Jarum na iya mah. Bukan tadi dia tadi. Turun jarum aing jangan dia. Aing yang jarum kaput. Tadi aing semeli tadi heula ulin aing ka dieu nempuan ieu lah. Ai ho jarumnya nya. Oh, Di warung. moloon. Ya. Buku di warung malo, Pak. Ai ho kela. Aing di atas di sawah tadi. Aing oh aing. Ke sawah tadi aing. Kela ngeteng lah. Sawah can aing ya. Oh, meureun aing ke sawah. Bantuan aing nangan yuk. Hayu. Kayak aing dupahan dia mun panggih. Udah pan rumah nalut nih. Geus gampang. Aing mau lebih baik iya, leungit ka Bogor daripada jarum mah. Sayo, jangan. Dia tadi malumpangan itu tuh. Oh, meureun aing saing poho pokona mah. Emang otaknya mah otak bogo. Goblok deh ya. Biar kabur posting. Apa kan mah dia? Bener ya, tadi engka dia. Asa-asa ini soalnya. Ngalum bae, kolot barang nama ya. Tuh, Gimana? itu tuh. Cuma Yang lewat tadinya. Baru Kena puting. panggih bae. Oh, sekarang baru puting beneran. Wah, aing bukan dia ngejahit, sempak aing roek. Sempak aing roek. Nah, lagi aing dek ngajahit. Malah leungit eta. Buku dia tadi nempo aing di mana? Belah mana? Nah, iya tadi nama. Coba tangan. Panggih ku aing, "Paan dia tenang bae sih." Ku aing, aya tenang bae sih. Dupan sabaraha. Sakebel monyet aya. Aing oga sakubul monyet ge. Tenang bae monyet. Aing mah hayang ge sakubul kingkong. Wah, ada mah. Wih, indah jasa lembur aing mah. Oh, deui nu lebih indah dina lembur aing. Mantap jasa. Indah sih kana nongkrong itu deket di Gunung Karangnangit. Mantap itulah. Wih, kenapa entah budak? Cuan mekar bobogohan doang di film teh. Bukan mah bener. Tahun bener kau yang bijakeun, kau yang kana tetangkeun lah. Mana duaan doang. Kau yang laporkan malah aku, kau yang lah. Kabar puting ieu mah. Bareungit deui sial doang. Ya baru sabar lah. Jaga ini. Woi, kenaon dari ya?
Kaget awat jeroan. Bolon dia yo. Woi, karena rawan dari adi dia. Bobogohan dari anya, bejakeun ku yang kana RT. On dia, kuaing kenengan jarum di dia. Coba kaje. Seujon bae dia. Kuaing karungsing. Dina ge oga amat aing bobogan jeung sieu. Aing ge ogah karena dia tumbat ting tah yang amat. Doang kalian rombeng. Amit. Mending ngabugan bek keneh aing pakeun dia mah. Geus gandeng dia lah, bacot dia tah. Dia udah pada gigituan mending neangan jarum bantuan aing yo. Lamun kapangge ku aing nek mere naon dia kana aing. Nanaon ge berek ku aing mun panggih mah kabeh eta. Kerjanya mun bener kapangge ku aing minta sangu sakeupeul jeung daging kotok 5 kilo. Atuh, ngarak ge 5 kilo. Sakandang teh kotok kan dibikeun ku aing. Aing sirah naon nih? Oi, kela. Aing mau ka jeung sieu yo upahna. Naon? Aing mah minta sangu sakeupeul. Jeung pindangna 5 kilo. Geus tenang bae, karak ge 5 kilo, 10 kilo ge dibikeun ku aing. Caina. Dari yo mojo geretarengan aing seburit yo sempak aing dipake nya soek gede deh. Oi, kela. Oh jeung dia sabar haleungitna minta siaran bakana aing. Geus geura mojo teangan bae heula, ku aing panggih bere naon, ku aing senaon bae dipentak ku dia hak aing dibere, nguleungitna 50. Goblok Dia mah. Beak Tama kalian kebojeng be. Goblok Dia mah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sadarek, sadayana, babaturan abdi. Atur nuhunnya, tos nonton video ieu, tong bilang